Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta pasien Nabila Hidmat di kelas 11 MIPA 2. Di dieu sim kuring bade ngajelaskeun lengkah-lengkah hirup sehat di imah pikeun yang hareupan COVID-19. Saleresna, COVID-19 teh tiasa dihindarkeun ku lalampahan urang sadi dinten. Contona, nu kahiji nyaeta ngajaga kabersihan di jero imah jeung sabudareunana. Nu kadua, upami batuk enggal nebihan kulawargi nu sanesna bari ditutupan. Nu katilu, sing mindeng ngumbah panangan nganggo sabun. Nu kaopat, upami bade kaluar ti bumi ulah hilap ngagunakeun masker. Nu kalimana, sadiakeun sanitizer supados panangan urang salawasna bersih. Rupina, mung sakitu anu tiasa kadugikeun. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa nyandak hikmah tina kajantenan ieu. Sareng mudah-mudahan pandemi COVID-19 ieu teh tiasa enggal-enggal leungit ti Indonesia khususna sareng umumna ti sakabeh nagara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.